Saha tuh itu? Waalaikumsalam. Saya yang Hei Ujang, Kumaha Pak? ieu pangagarapkeun surat dinas, kuring rek ngayakeun acara. Kangge acara naon Pak? Apa alasan Anda untuk menanyakan hal itu? Iya hiji deui, punten pangmeresankeun surat arsip-arsip itu dina meja. Oh, siap Pak, siap. Ya. Duh, teu karasa geus sore. Heh, geura marulang. Siap Pak. Kang, di payun. Ya, mun siap Kang, hati-hati di jalannya Kang. Siap, siap. Halo, Pak, tulungan Abi. udah saha atunya bekas sebeuleun. Tak nyiksa kana pikiran. Aduh. Kuring mah geus 2 peuting, 2 jam 12 aya nu nelponan wae. Kiraku sugan kenal teh eta sorana. Aslina ari sorana mah teu kenal, jiga nama budak lalaki. Kitu jeung kitu we nelponan teh. Jiga nu nyang hareupan asieun. Laporan we atuh kanu pihak nu meunang sugan we kapanggih sumberna ti mana-manana. Emang kudu nama kemong kahareupan tuluyan. Kurang ek ngahubungi kepolisian. Ayo balik. Halo Pak Polisi, Halo? Dupi salah-salah di paling mana? kami sedang hujan menyalikan bumi dinas di Pali Ciditu.
Oh, aya masalah naon? Mau nabi teh tos patumi unggal jam 12 penting aya nu nelpon wae sorana teh Pak tulungan abi bari sok langsung dipareuman sorana mah budak lalaki tapi jika nu kasieuna jeung minta panyelindungan bade nyuhunkeun batasanna Pak. Oh, siap. Ku abi kan dicek di kantornya. Halo? Lupi anu sok nelponan tengah penting teh sumberna aya di bumi Bapak keneh? Hah?